Anjing ripuh kuring hirup. Oh iya. Mau badak. Ngobrol teh aing gawe babarengan ari aing ngangkatkeun sarangan. Diangkat ku aing da tegering. Aing gaji hayang sarua. Gawe ngan nelefon na hungkul. Waduh amat. Ting menang bayaran aing. Balik aing mah. Nah. Wah, duit 12.000. Duit batur di saware. Aduh, Anggap aing isuk gawe di dieu. isuk. Orang pindah isukan. Akhirnya ke orang pindah kan itu. Ya guys, masaknya mau beli kopi dulu ini karena liur tengah poe belum ngopi, makanya bawanya sedikit aja. Oh, nyungkun jelema. Dibongkatkan kabeh. Kemarin itu jalan tuh kan. Ini cai. Kadang gawe-gawe nah harcai. Ya ini guys, perjalanan Mang Asep hari ini. Jalannya tidak salah coran, tapi turunannya ini mantap sekali guys. Jalannya sangat ekstrim. Paling kuat cuman bisa bawa 1,5 kintal karena ngangkat motornya ini guys. Apalagi kalau musim hujan, sangat hejo sekali jalannya. Inilah nasib tukang ojek sawit. Ini jalan menuju ke Bon. Nah, saya baru berangkat ini guys. Saya setengah hari baru dapat 7 rit. Ya ini guys, berlokasikan di Bukit Kemuning, Tanjung Baru ini guys. Sambutnya lumayan gede-gede. Ya tanjakan lagi nanti pulang. Nah ini tanjakan lagi.
guys, Mang Asep celaka guys. Tadi motornya ngebanting dan tuluy ngeplos, tenaganya tidak ada. Ini dia bentukannya. Ya juga guys. Motornya tidak kuat aja. Malah mengasih di padu guys. Aduh liur guys. Aing, oi ripuh Siti. Keun we si Siti manu ripuh na tuh. Kelek geus ka sentet terdempet. Ini motor. Katinihan motor, aduh aing. Nah, pas teh nasib-nasib deui. Heeh. Puting kamari ge pasea jeung pamajikan teh. Dah yang skincare naon atuh teh? Oh, kedas beauty. Oh, arep teh salah meuli gini anu gambar si ieu Agnes Monica teh. Fresh care atuh. Beungeut na teh euy uni hararideung. Salah meuli. Lah, kan dia remongan. Aduh. Naon cen teh beungeut teh lain geulis kala bareureum nah sia cenah salah meulina. Bener pas saya aduh aing. Nasib ya Allah. Ingat tuh. Nasib teh meuni kuat-kuat teuing. Heeh. Hirup. Copor serajet tinggal ieu. Aduh, geus ngalinting. Teu aing mah udud mah meuli. Iya ngalinting. Bae aing mah teu nanya. Dengereun Aing mah murah-murah oge. Armor, Manyuk. nganyuk. Henteu tapi asan teu meuli tadi teh. Heeh, ngan duitna isukan. Duitna isukan. Teu nganyuk eta mah. Iya. Nah, iya. Meuli eta oge ngan duitna isukan. Bah, cek uing mah nya daripada urut kitu heuh. Neangan ieu nanti beuti nanti beuti kiri-kiriag ge ngagaleuhan awet. Ngabul pan ayo. Lepas. Dikenyoter ruhai teh geuning. Aduh. Kumaha. Jadi batur teh geus Lapar nak kami nabi. bina-bina ria nya aduh. Arek jadi bos can pantas uing teh lah. Buah baru. Atau ge kali tampilin juri. Oh, juri oge riweuh cenah sia mah. Minta duit ka aing. Coba. kumaha atuh Mang Asep, kumaha ieu teh. Aing mah teh kamari main ieu teh menang wae deh, goblok deh. Menjali jadi kabulang. Abah hayang duit mung bah. Hayang. Mun hayang kuing dipanggilkeun nanti dipanghayalkeun lah. Jadi beres sakarung. Heeh. Kuing dipanghayalkeun. Kuing mah kewe ngayal deui, ayeuna mah keraba we heula. Sementara Ulah sok nyalahkeun awewe bah. Urang we salahna teh naon salahna teu mere duit ka awewe. Nama kieu we bahnya. Abi cicing di dieu tah abah mengaku teh. Bisa dong. Alamat Pangulan bang. Pangulan mah lila. Di kali itu lila. Ayeuna tuh aku main. Ayeuna mah kieu we urang. Mun we heula ayeuna mah. Sampe anggeus. Mun bos. Masa main lah tuh ogorobag. kuing mah make henteu.
pangomean kan gitu. mata gede jelema mah kudu gede tanggung jawab di mana-mana geus ngaruksakeun parabot wayahna benerkeun deui potong potong mah teu nganyang kiwang bade nama itu pagaweanna teh da loh kan tuh gulu tuh kalebak tuh masih kena leuheung kating rabu-labu Ada tuh bah di mana tuh bang gulu tuh kaluhur mah. Ah abah masuk aneh wah aing mah. awak tawar banget adalah tiang listrik Nggak saya orang balik lah. Guys, obroknya rajet guys. Gara-gara tadi ngejungkel Mang Asep guys. Aduh, rese ini mah guys. Wah ini guys, Mang Asep mau ngangkat babon ini guys sendirian. Soalnya teman-temannya udah pada pulang semua ini guys. Waduh, berat sekali guys. Mantap ini mah guys. Ngangkat satu aja engap ini mah guys. Inilah wayahna kalau ngojek sawit mah harus sendirian. Soalnya yang lainnya udah pada pindah semua. Wayahna Mang Asep ngeuskeun ini guys. Kalau tenaganya nggak kuat, wah ngajungkiring lagi nanti guys. Wow ini guys, babonnya kalau 60-an lebih ini guys. Telur kita hari ini muat ya, menuhin mobilnya. Ini cuacanya alhamdulillah mau hujan. Hayu gimana kita gaskan lagi? jaga nuju nuju istirahat salah kami Eta teh. Wah ini guys tinggal babon-babonnya ini guys, babon. kami mata kuat nih Aduh ini dia si Sudin. Aduh Sudin. berah kalau itu udah cok udah orang mau iya itu guys jadi itu harus ada kekompakan Bersama kita kuat. Wah. Eta bagode keur naon bagode. Iya, si boy. Iya.
kebalik aku. Lewat. Jangan dijadi yuk, contoh. Mas aing ek kitu mah, aing ek diuk we lah aing. Pergantian penonton, guys. Iya, iya si Sudin, si Sudin. Wah, ini dia guys. Bah Kodeg mau ngangkat babon ini guys. Iya. Mau nepi. Anu yuk, udah terjadi kok. Wah, tetek aing boros. Barah. Iya tak dapat. Karet. Pernah aja mau loba tamu di hadap itu serangan mah. Aing oge tadi ngakut serangan ding. Kudu mantuan. Ngalah di bantuan, ngalangsir di bantuan. Giliran ngojek mah serangan ih. Udah motorna. Begagag, motor mawa tilu ta. Pake naon? Atam jadah. Muli motor mahal diteun di mah ih bagagag. Abang dia sebutkan bah. Besok Sabtu saya main kemana?